warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kang, Hmm. abi hampura ti isuk tadi nepi ka ayeuna sore yang tadi hampura ka akang bilih kurang nyadiakeunana kurang ngaulaanana boh dina nyanguna boh dinu nyambelna besing karasa rada pait ya puguh eta teh dicampuran teh aya yang tadi hampura nya Kang Sok sanajan ngomongna kitu ijem. Da maneh teh bodor atuh. Keun da geus jadi profesi maneh. Sawangsu dihampura ku dewek. Da maksudna mah halus tanyakannya. Dihampura kasalahan ijem atuh sabalik na dewek. Ka ijem salaku salaki bisi suntar sentor huak-huak ka ijem maklum da gede hoak aing mah ku kituna atuh heuh hampura we dewek oge ku ilaing jem ya hampura deh akang oge ku abdi nya kumaha abdi mah da teu daek bener ai bodor mah eta teh ayeuna mah klinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga cing apal dasar agama nya sabab agama teh nu jadi agaman hirup keur urang sararea sabab eta dina agama teh aya aturan-aturan anu ku urang perlu dipigawe. Oh, kewajiban kami nu jadi salaki, nu jadi pemajikan. Nya. nya atuh. Sangka naon, urang teh sangkan bener kahareupna sabab teu euceureuh geus kaliwat ku urang. Oh, da ai bener wae urang teh lain malaikat, salah wae lain setan. Nu matak pangeran ngayakeun timangan oge. Eta teh keun nimang dosa urang. Nah gede nah leutik lamun gede meureun ngagurayot kana dosa pan urang teh digeburuskeun. Kulaku lampah urang keneh. Nya. Kana jurang katunggaraan. Jadi dina lebah dieu urang teh ulah nyapekeun di ditu maka jeung kudu ditimbang di ditu. Mending nimang maneh hirup di dunya ti ayeuna. Nya. Geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareup beung beuratan ku kahadean. Teu. Kudu munah dosa meureun ti ayeuna nya. Heeh. Kudu tobat urang teh. Ti ayeuna teh. Sabab naon cing? Teu nyaho. Kudu konsekuen jelema mah lamun teu nyaho mah teu nyaho we. Nya. Uring atuh. Sabab hiji waktu urang bakal ditinggalkeun ku nyawa. Maot disebutna moal langgeng. Nya moal langgeng di dunya meureun. Tah kitu. Rek amalan meureun urang teh kudu ti ayeuna mungkung di dunya nya. Mungpung di dunya lamun aya kasalahan boh jeung dulur, boh jeung itu ieu geuwat saling hampura. Jadi di akhirat mah teh aya geusan taubat cenah. Moal aya jem ditutup amal-amalan. Manusia di mana geus ngalungsar jadi banusa. Heeh. Tah kitu. Saha jam? Saha mangga kalabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalabat. Geuning Pak Asep Taruna. Kaleresana di ala raya geuning nya. Saha itu duaan deui? Disareng pun dulur ya, pun lanceuk, Usup. Oh, jang Usup Suparman teh putra Pak Aci. Nuhun masih keneh ngojek. Masih keneh ngojek jang Usup. Ngeureujeuh we. Assalamualaikum. Palipayun bari palipayun. Waalaikumsalam. Weh, jang ewon-won memang linggih-linggih. Mangga. Nyen ci kopi jam. Nya. Seriusah teu kedah ngarepotkeun. Kalau nggak dikitu di wari, sadayana. Sampai gerang bara urang eta. Ya. Pribados teh. Abdi ngarepot juga. Pilih Jumadanten kaganggu ieu nya. Mohon kumaha? Aya naon Pak Asep Taruna teh? Sumun ieu teh. Abdi teh kaleresan tadi teh wangsul di masjid. Sumuhun. Teras sindang ka Bumina Usup. Sumuhun terus.
Karesan di jalan Tepang sareng ewon nembe mulih murah cenah. Nuhun. Oh iya. Nuhun. Ewon Surawon teh. Sumuhun si jam. Iya abdi teh bade ngabadantenkeun ngeunaan masjid di daerah urang. Masjid di daerah urang. Sumuhun. Sumuhun kamari teh wangsul macul. Muhun. Pribados oge katinggal masjid teh rada uplak-aplek eta nana. Sumun eternit tu payun uplak aplek. Atuh Sumuhun. genteng luhur songhek. Kantenan anu tengah mah sama poe tos ancur pisan golodogna mah komo. Bilikna totos nu palih kaler. Mun da waktu abdi ngalangkung teh da masjidna ge teu aya. Can dia. Karek kalamun dek nyieun masjid bener Pak teh. Karak pendasina wungkul. Tempatnya pas setruna. Aduh ampun. Lah punten ya Iya pas abdi teh teruna. bungana arti tos ngariung sareng Kang Cepot teh. Aya wae gogonjakan. Ih naon deui atuh di dunya ulah nguluwut. Upami bade mikir Mohon. ngeunaan agama gitu ulah mikiran urang nomor nya. Sumun. Ulah mikiran nomor kayak hese. Ah, ina ujung-ujung nomor Kang Cepot. Tatangga anu sapalih, Kang Herman. Nya. Ada teu sidikna isuk sore pan sila wae teh. Tapi punten sanes ngupat anu bat nun sanes ngupat batur sanes. Sumuhun. Sanes ngomongkeun batur. Iya mah kage contoh. Iya mah kanggo contoh. Sumuhun. Kanggo Sae. contoh. Tatangga di ditu isuk sore teh ngan main jeung main we. Ngerumus aja. Ngaruh eta we atunya. Tip kakarak 3 poe diical. CF. Jam dinding, tapi pun terus ngomongkeun batur ieu mah nya. Ieu mah kanggo perbandingan Iya unggul. kayak studi perbandingan. Studi perbandingan marga awon teu dibenerkeun baku agama baku negara ngomongkeun batur Oh, dosa teu kengeng, teu kengeng. punten jam dinding nembe 4 dinten tos teu aya atuh Aya nu mau. sanes diical Oh diangge judi teh. dianggo judi Nya. punten aduh Tapi- hawatos Nya aya hawatos mah teu naon mun urang ulah ngewa kana sok judi. ari abdi mah sok mangkeselkeun justru hawatos teh kagarwana hulang juntul buukna rawagwag wig buuk rawig jiga jurig teh nyaan sanes bau geus teu ngareka deui we geus kumaha nyang harupan caroge teh tos acuh kitu takang Akibatina judi. akibatina judi jadi kurang merhatikan ka kulawarga Sumuhun mung ujang ulah kabawa hate, ulah kabawa teh. Ulah kabawa ngewa, ulah kabawa teu geunah. mohon Nya. Mohon. Margi urang bakal kacanak teh dorakana. ari abdi mah wantun sote dumasarkan keterangan Kumaha nya? dumasarkan keterangan kieu kangnya nu judi santeuna sakedik agengna eta balad setan sedangkan tos aya katangtosan ceunah numutkeun keterangan ari setan teh musuh Allah tah sakantenan dia karena sakantenan ya tepang itu asa mabok manggih gorowong manggih cukang ngomong mentas Iya punten jangan usup ya. tah Won punten won. Mama. punten nya usupnya kapayunan heula sok mangga disambil we tah Giring hisap namanya. Sok. mangga we sesep we Eta leueut atuh caina geuralang. tah ieu anggap ieu opieun sok nya tah Kayu api mana opieun mah. Da ewonan biasana kopina anu bodasnya. geuning sok aya gitunya dina pangaosan boh dina TV Muhun. boh dina radio Muhun. upami aya nu tangudnya nya auzubillahi minasyaitonirrajim. Muhun. Nah, itu aya hiji kecap di dinya teh aya basa terkutuk. Semoga terhindar dari segala godaan setan yang terkutuk. Muhun. Nah, ieu tangtos panginten di dieu nu maha kawasa ge ngutuk panginten kana eta setan. Jadi sok asar wajar upami abdi mika ngewa ka eta nu main, cecakan nu kawasa ge gini ngewaeun ka setan. Sae. Bila aya pertarosan di Pak Usup Mohon mengasakan tenan atuh Kang ya. ngakempelkeun pertarosan. gitu. Sok kayak tong asa-asanya. Mohon hari dongkap manda teh bebarengan gitu nya. Mohon. Ai maksud mah sewang-sewangan. Muhun. Dan nya kitu teh abdi ge sami we gitu teh. Ngaropea masjid nu tos aya. Sae. Al barokah adinya di palih kaler Ngaropea masjid anu teu aya. anu tos aya. Oh, anu tos aya. Sae. Aya. Jara atau sapopoe dinya teh. Muhun. Samakna malihan dinten kamari majan dinding tah teu aya di Kang aya nu ngadudut Aya nu ngadudut. terus Insyaallah sugan kagentosan deui. lajeng memran deui tah memran nu dipasang di luhur teh Kang Saprun Oh, mohon anu acan lunas.
Saya teh tanya keur mah deui tadi tina hasil rereongan can punah mun sajan mulana da eta teh kewajiban urang sadayana kata mahkamah hari teh kepanditiungan kuseng sebagai ulah kapanasan supados ulah karahaan ku cai hujan nya eta teh eueuh di mangkukna teh gitu Allah anu mauk teh satu lajeng enak teh nya gitu maksad mah gitunya rerewangan deui sareng warga masjid didinya saya pisan tah lajeng dina pasasonten aya anu nyesepuhan didinya teh Kang Suherman biasanya dah haminan ke barudak gitu teh Kang Suherman anu didamelna di kecamatan terus sumuhun eta minangkana mah pupuhuna didinya teh sok ngaburukan ke barudak ai sok kuping anu sok adan rada silung teh saha teh Mangkarta sanes leres teh Mangkarta ramana si tegep oh sumuhun lajeng kieu dinya da dina dinten Jumaah teh dinya teh biasa we minangkana khotibna teh sok aplusan gitu teh sae atuh keleresan aya anu bade ditaroskeun ieu teh ka akang teh ya sakat dina prakawis hakna manusia gitu oh hakna manusia leres nah kieu dinya teh Mohon. manusia aya hakna naon ari hakna manusia da kitu mungkin dijelaskeun ku akang terus teu acan dibabarkeun teh ku kiai teh acan anu teh kabujeng waktu surpin terus kabujeng sepak Syumuh. gitu acan kalajeng satu ieu da tepang sareng Kang Ewon nama teh di jalan dah bari aya maksad gitu mah ngawen ngakeun gitu saya urang eta we atuh sakantenankeun maksad Bang Ewon maksad Pak Usup parantos mun sadayana ge fungsina mah bade ngarehab masjid rupina mah hari utamina mah bade ngarehab masjid muhun nanging ieu mah kumahanya malah mandar bahan obrolan urang teh ih sing aya hikmahna ya kitu sagala rupi obrolan teh kedah aya hikmahna sumuhun ulah obrolan teh teu puguh sasaranana laras nonton dina nonton oge cing jadi tungtunan tah ieu tina gogonyakan ulah jadi ejekan sing janten ajakan atuh kanggo ka insan anu gelar di pawenangan sangkan ngandelan iman ka pangeran tuh pisan pasir teruna aduh ampun teh seueur ieu teh abdi teh salresna bade nyambung di eta mung sateu acan abdi bade neraskeun supados pardu kasambut sunat kalampah nuhun sayeuna mah nyamang ewon heula atuh mangga supados ieu we kinten-kintenna maksud urang teh supados saluyu kitu tah laras yo mohon dupi Pak Ewon nampi nuhun ditaros gitu nuhun pisan atuh sakali teh mah nepangkeun we kasadayana ye teu morojo tampil harapan gitu saya waktu terus biasa jeung tetangga mah kedaki iya teh pas asli kitu aja badan tenan dia rompok temu di lembur abdi gitu ayeuna di sesepuhan ku si Abah minta gitu oh semua Abah minta kumaha damang Abah minta alhamdulillah saya geuning jag-jag deui nuhun sareng ieu Pak Haji Sarip ti Duren Sawit ieu teh kana aya gitu tah mohon ayeuna teh bade ngayakeun ieu hitaran masal kitu na teh mohon anu seueurna teh kira langkung aya 15 jami mah kitu urang alhamdulillah nuhun aya kitu tah sing ieu bapak we punten kapungkur mah coba si aing sanes punten we teh ka pasep Sunana kita iya we ye bade naroskeun ieu tina prakawis dina hijina jalmi atau anu teu mampu kitu mah kalabat ngahinakeun eta kitu tah ih saya pisan sakieu nah teu ngahinakeun teuing padahal hayang boga doma boga ngahinakeun teuing tah sieun kitu adi mah eta mah kadar ditampi jeung teu nanyangakeun urang mah bade pokona mah niat hade lillahi ta'ala sae sareng deui kieu eta Pak kitu nya bade atuh marosak anu abdi pribadi ieu mah kitu tah mohon ieu ping wartos teh nah nya engke cenah di akhirat aya cukang anu sekeutna alabatan pedang cenah sareng anu ageungna teh ibarat buuk hiji ditujuhkeun leutik leutikna muhun anu alitna gitu leutikna muhun
alah Ieu batam ibarat buuk hiji ditujuhkeun syuhun eta Eta ewon meni asa diingetkan. nya Yo, kuring oge rek nanyakeun itu maksud nama ka Akang ya, Kang. nuhun Ieu cenah. Ngadenge beja ti batur, cenah majar teh lawang sawarga teh muka tapi nutup cenah. Eta teh abdi teh kurang ngarti eta teh. Hoyong dijelaskeun we ieu teh hoyong di eceskeun kitu nya Mang Lur. oh saya belak-belakan alhamdulillah geuning urang sararea teh tos kadinya ayeuna teh tawis resep margi sagarope oge tina resep heula leres nuhun pisan sae nanging hapunten upami naroskeun ka pribados mah di mana diwaler ka hiji ulah kasinggung Jomo moal ieu jawaban tina agama anu bakal diwaler mohon upami lepat hapunten nya sami-sami upami lepat hapunten sami-sami rupina dina resep eta mah urang pada saling maklum we. sareng Saras kitu. margi kieu seueur kajadian Muhun upami perdebatan teh atanapi ngayakeun tanya jawab teh kadang-kadang sok jadi musuh pan dina agama Islam teh aya sumun nya sumun ku jadina musuh oge parantos gugur teh dina iman takwa ka pangeranna teh nya upami teu lepat mah pantos nguping ka sauran Akang. nuhun Jadi urang teh upami beda paham ulah janten laknat. Beda paham kedah janten rahmat Nah, eta upami teu lepat mah upami disaluyukeun sareng kasauran anu nembe, nuhun rupina nyambung ka sauran eta. nyambung Rupina. ayeuna cobi kieu nya Mohon. keun we da agama mah anggeun sararea Agama teh. sapertos kieu ayeuna dupi agama Islam anu saha Nu Allah, kagungan Allah kagungan Allah. anggeun saha Anggen urang, jadi anggeun urang sadayana anggen urang sadayana. tuh atuh kantun ngange we urangnya Leres. teu priyogi di pasehakeun upami beda paham cing jadi rahmat teh nuhun Emut atuh Gitu. kitu mah abdi. Emut kana kasauran Akang keneh. mus kumaha tah Cek Akang kapungkur kantos, yeuh jang bener teh ngan hiji. nuhun Bener teh lain parebutkeuneun. tapi Bener teh pigawekeunun. tah eta Oh, pasep teruna aduh cocok pisan tah mah. Alhamdulillah. Cerdas bener malah. jadi kieu Mohon, jadi agama Islam teh disebarkeun mohon. diangge we ku sararea Dianggap sadayana. tah nganu ngangena sok rupi-rupi nya anu resep acuk seperti acuk sadayana kedah diacuk Diacuk. diacukeun diacukeun dipake sadayana teh upami urang kemana-mana teh kedah Diacuk. diacuk nya Sumun ulah ulu tudan rupina nya. ulah ulu tuda Ulah. nah tatina warna ulah pasea Sumun. seperti Pak Ewon ayeuna ngange acuk hejo leres Pak Usuk bodas Bodas. Pak Asep teruna belewuk sami sareng kulit nggak geblek Sumun. atuh pun bojo nyi ijem belang Lah. nya Cakeutreuk. nya tuh punten ieu Mohon. maaf Atuh Akang botak. Terus saya bahan gitu nah. sama bagian mana Coba bete eta mah atos eta mah Jumun, ya iya. Jadi ulah pasea tina soal warna sareng warni rupa. mohon Sareng naon namina teh? Pangaresep we kitu nya. Pangaresep. Jadi urang teh kedah saling hargaan. Saling hargaan. Pangaresep anu hiji sareng pangaresep nu sanes. Sada eta pisan. Sumu. Upami dina agama magernya ungdur makila walatang durman kola. Jadi ulah ditempo jelemana tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana. Leres. Sok sanaos eta kecap kaluarna ti budak angon, Nya. ari sakira-kira bener mah anggap. Sok sanaos eta kecapna ti mubaleg, Nuhun. ari aya kanu kacaletot mah Nya. da sifat jalmi, Nya. teu kedah dianggap. Teu kedah dianggap. Anu saena kurang kedah dianggo. Nah, eta. Leres gitu. Nanging upami bade ngadangukeun ceramah-ceramah nya. Urang ulah kapiheulaan ku ngewa sareng ku resep. Keke ulah kapiheulaan ku ngewa, Sareng ku resep. sareng ku resep. Keke kumaha dasarna kasauran eta? Margi seueur nya ye. Tah, tah. Upami urang bade tolabul ilmu, Sumuhun Nya. talabul ilmi. tak ieu anu bade etana teh
anu bade dakwahna teh anu bade dakwahna teh golonganna teh ti Percis anu ieu ti golongan NU nuhun nya tong didengekeun Percis teh mah euy tah seueur aya anu kitu teh bertolak belakang teh ya jiga cai jeung minyak we untung mah sumping nu ti NU tong didengekeun euy NU teh mah tak ulah urang mah nya tadi teh bongana aya keterangan ulah ditempo jelemana tapi dengekeun perkara anu dicaritakeunana nya tah kitu urang mah aya nu ti Percis kupingkeun da leres dicaritakeunana teh tina hukum agama nya hukum agama nu ti NU nu ti Muhammadiyah margi ieu di urang teh golongan teh parantos rupi-rupi tak urang teh kedah bersatu teh apan aya kesatuan sareng persatuan urang mah ulah ngabeda-beda da puguh itu dulur urang golongan ieu dulur urang nya anggur rancing jadi baraya we kaitu ka dieu ge upami nitenan kasauran akang kitu panginten urang teh gaduh tugas jadi urang teh kudu boga pamilih pilih hiji di antara dua mana bener mana salah mana nya mana lain gitu jika anggeun diri masing-masing jadi ieu agama teh anggeun urang anggeun pribadi masing-masing jadi ulah dugi kacekcok lah ange we ku sadayana nya tah enak anu aya patula patalina sareng pertarosan tadi pertarosan Pak Asep Teruna nah leres saur Pak Asep tadi setan teh musuh Allah tah ieu keke ka Pak Asep pada roroskeun naon dasarna Pak Asep ngange sasauran kitu aya dasarna mah pan dina hartosna dina taud nuhun kumacana dina taud teh semoga dilindungi dari segala godaan setan yang terkutuk muhun upami telepat upami urang nitenan kana eta basa muhun daek teu daek eta basa teh seolah-olah yen setan teh terkutuk tangtosna ge terkutuk teh nu ngaran terkutuk panginten Allah teh naon ijideun ka eta setan teh tah ieu abdi teh nu bade ditaroskeun teh ayeuna mah kieu we sakedik we nya ieu tapi panuhun ieu sakali deui ulah jadi beda eta nya ulah jadi naon musuh moal ampun paralun atuh abdi mah moal dugi ka kitu jadi terkutuk ieu jadi musuhna Allah nuhun dupi setan kengeng saha kengeng Allah atuh patak naon eueuhkeun ku Allah teh astagfirullahaladzim nya usuk beranya aduh sagila kumaha apa tinggal ngeueuhkeun setan tewon teu kudu jadi bingung nya nya jeung nya tinggal ari nya mah dimusuhan nya sumuhun tah cenah upami kitu mah lepat keterangan eta leres keterangan mah nya naon kumaha keke asa teu ngartos apa namanya cenah setan teh tinggal ngeueuhkeun we lamun dimusuhan mah nya nah tangtos lepat panginten kana keterangan setan dia saleresna mah ulah nyanyanak Allah ayeuna mah atuh nya sumuhun margi urang teh hirup teh lir ibarat hirup di jero nog ulah nyaritakeun hayam da pugu urang di jero keneh nog nya sabab ai Allah mah eta teh hiji kakasih dat laisa kamislihi saeun tuh ayeuna mah urang nyaritakeun nu di jero nog nya tah urang nyaritakeun di dieu we nya ayeuna urang muka perkawis taud nya sumuhun perkawis taud muhun kieu urang Sunda we heulana nya Sundana we saya Sundana abdi nyalindung ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan anu ngaranjam aya nu ngartoskeun kitu aya oge nu ngahartoskeun abdi nyalindung ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan anu dilaknat jadi di dieu seolah-olah urang teh eta teh gaduh peranan urang manusia teh gaduh peranan pikeun merangan hawa nafsu nya eta godaan setan tak seueur jalmi anu pamenakna pajarkeun teh urang teh kudu perang teh jeung setan nya seueur tak urang mah moal kuat sebenarnya mah ngalawan setan mah keke nah make moal kuat apaan urang mah makhluk pang mulia-mulia na manusia mah mulia ku jujur eleh sebat jujur kumaha tah Kang tah setan mah da jujur jujurna leres sama setan mah tugas dina salah we grapek ajak bener ku urang da mungeun wah luyu sang pancena nya aduh gitu tah masihna cara urang makhluk nya masihna cara urang makhluk dua tak
urang mah judi hayu salat hayu campurannya campur aduk aduh segera dimuat. gitu salah namanya urang teh aduh punten pisan ya abdi teh nganggo kopiah hadieuna ya ih sawi lucunan kieu eta lalu utura atuh caina eta. mohon Ampun wae. Cambi sih ya. aduh bade ngiring heula ka jamban atuh sekedap mangga saya Gimana, Pak? sae radio teh nya Moncrangnya. ngoncrang ih tidak kasetagonian teu ayanya maksa we jaipongan Mana we teh barongsa ya mah ada di pipir. iya sabot namanya abdi ka jamban kurang kore jeung disetel ya aduh Ngariung deui mah wah. kirim deui tah jadi kieu pasep terunanya sumun jadi sanes nganung harti nu mulia eleh nu jujur oh mohon Jadi urang teh tadi teh nya cing uninga na pokok sumuhun pokokna iblis sumuhun kasauran iblis kene atau omongan iblis kene nya omongan iblis mohon ila ai ila teh angin sumuhun jadi ila abdi rek ngagoda anak putu Adam ila abdi rek ngagoda anak putu Adam ila teh nanging ila teh nanging jadi nanging upami kajalma anu iman sareng takwa kuring teu sanggup ngagodana nya tah jadi ya kajalma nu iman sareng takwa mah teu sangemeun nya teu sangeumeun sumuhun tapi aya ngagoda mah terus jadi anu nyulusup teh sanes setana nanging tapi godaanana di dinya oge tadi abdi nyalindung ka Gusti nya mohon kana pangraksana Gusti kana rahmatna Gusti tina pirang-pirang godaan setan jadi sareng setana tapi sareng godaanana sok sanaos kurang nyalindung ari panyalusup mah tembus oh leres Ya. panyalusup mah tembus kana kalbu mah Sumun. tapi kanu iman mah lir ibarat cai dina daun taleus hare-hare oh Ya. Jadi godaanana setan teh nyaeta kana hate urang geuning sok aya rasa sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki sareng sajabina. Eta teh bus kana hate urang tadi temakeun. Nya. Nanging upami urang iman takwa mah apal teh lir ibarat cai dina daun taleus teh nya. Jadi sareng godaanana. Tah anu di ayeuna urang sambungkeun kanu dikutuk. Nya. Anu tadi dilaknat teh leres jadi lamun urang kena ku eta rasa sirik, pidik, jahil, kaniaya da ujang yakin dikutuk grepek. jadi anu dikutukna teh urang jadi urang masalah ku manusia model abdi teu kudu ngewa ka tetangga abdi nu sok judi teh Ulah. oh Nah, nya malah lamun urang nu ngewa malah urang nu dikutuk urang nu dikutuk. aduh Kahartos. kahartos duh alhamdulillah Kang atuh ngiring nyesep lah bari nyesep alhamdulillah Jadi lamun urang syirik ka batur, ngewaan ka batur, geurehan nya jeung sajabana teh eta teh panggoda setan anu tembus tah pasti lamun urang syirik pidik ka batur urang teh pasti aya nu ngutuk sumun cobiane ku jang ewon grepek Leres. ku jang asep teruna sumun lamun jang leres sanes Allah ngutuk setan nanging Allah ngutuk godaan setan anu tembus ka manusia manusana nu teu iman keuna ku kagoda muhun leres Anyar urang ngagobra ieu upami ngabantun kana pokok mah nya upami ngabantun kana pokok mah memang alo ge ngutuk dabongan baong Dabongan baong. nya nentang leres tah jadi ayeuna mah ieu teh taud tepan pigaweun urang sumuhun Ya. sumuhun sanes mung ukur dibacakeun wungkul tapi pigawe pigawe ya. Jadi lamun aya rasa syirik teh teh panggodana tah kulantaran urang iman oh ieu teh syirik teh nyilakakeun sieun dikutuk urang ku batur lamun urang eta syirik digugu Leres. teh kantos Leres. ieu taudnya teu pira taud Sumuhun. tapi upami dimaknaan ulun Allah margi dina Islam teh kitu lahir batin sep leres pisan Ya. leres henteu mung ukur batin wungkul Sumuhun. henteu ukur lahir wungkul Sumuhun. tapi lahir sareng batin aya paripaosna geuningan sumuhun nya hakikatun bila syariatun sumuhun ririwaun bil jurikun Jadi jangan hakikatun sumuhun gerak dangukeun Pak Ijem emi Ijem sumuhun
hakekatun bila syariatun Mohon. ririwaun ririwaun ayeuna syariatun bila hakekatun bebegigun. Saya kuntitun Iya. Tapi anu saya mah ewon tun jika bebegig tun. putra pasarip cep tutun. Alah, Jadi eta teh aya hartosna. aya hartosna aya. Lamun syariat tanpa hakikat Mohon. nu kitu teh bebegig. Nya. Mohon. Sabalikna hakikat tanpa syariat ririwa. Riwa. Cenah. Jadi orang teh lahir batin. Sumuh. Da. Aduh, Itu rupina tina perkawis naudnya pertarusan ti paset teruna. Jadi eta teh sanes paseakeun tapi pigaweun diri masing. Jadi pertahankeun lah lamun aya godaan setan rasa sirik pidik jahil kana aya ngewaan jeung sajabana dina diri teh. Mohon. Nya supados urang teu Kutuk. dikutuk. Kira-kira nama orang teh Ya. Aduh. Gitu ayeuna kana pertarusan ti Pak Usup. mohon. Pertarusan ti Pak Usup teh manusia aya hakna, aya hak manusia teh nyata sidik, amanah, tableg, patonah. Nya kaituna ieu teh nu opat ieu teh aranakan nyaahan, dedeuhan, welasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun. Eta hak manusia anu perlu dipigawe. Rundayan tina opat Nya kurunyung wajib harus dipigawe. Da eta bongan hak urang salaku manusia. Ai hak iblis nu tadi teh anu jadi panggoda. Syirik, bidik, jahil eta hak iblis. Mawi urang teh ulah wani-wani ngadahar hak batur. saya ke ibu. Nya syariatna we ayeuna urang lamun ngadahar hak batur pan dosa. Sapertina ieu kangge jakat tuluy didahar ku urang da dosa tuh. Kamu jakat jadi jaket. Nah, leres pisan. Leras mohon. Ya, Leras tak eta pisan. hak manusia, kosupnya. Tak eta teh hak urang, eta we pigawe hodam urang. Nya. Nya. Ayeuna perterusan ti Pak Ewon. Ewon tah. Nah perkawis cukang gitu. Oh, Pak Ewon teh naroskeun Cukang. naha nya Mohon di Oke, di akhirat. aya cukang anu seukeutna alabatan pedang gitu. Atuh leutikna sapertos buuk hiji ditujukeun. muhun. Karena eta teraras gitu tah kan. tah? Laras, nanging cukang di ditu teh kumaha di dieu. Kumaha di dieu kumaha? Sagala rupi ge kumaha di dieu ayeuna. Kumaha di dieu di dunya. Laras. Ya, di ditu teh ongkosna teh kumaha di dieu. Terus Teh. Nah, cenah nya di akhirat aya cukang anu leutik. mun Lir ibarat buuk hiji ditujuhkeun seukeutna alabatan pedang. sumuhun tah. Nya. Entong boro di ditu Pak Ewon. Laras. Nya, di urang ge di dunya ge aya. Sabab dunya teh gambaran akhirat. Kumaha cenah contona? Sum. Leutik so teh Pak Ewon eta cukang teh kangge jalma anu kupur. Sumuhun. Kangge jalma anu Kupur. da keur nu iman takwa ka pangeran mah eta cukang teh ngagedean. Ayeuna urang contohan di dunya. Cebi kumaha tah? Nya, Sum. lamun urang boga musuh, nya Suh. teu wabuh jeung batur, jeung tetangga cekcok wae jeung dulur mah komo. Nya, Leres. jalan teh asa ngaleutikan dek jalan ka dieu sieun panggih jeung musuh, dek jalan ka dieu sieun panggih jeung anu nagih, Sumu. nya dek jalan ka dieu sieun panggih jeung dipinggang ewa. Da sumpek jalan teh atuh. Coba lamun keur nu iman takwa mah nu loba baraya ka ditu akur ka dieu akurnya ahan dedeuhan ulasan asihan. Jalan teh ngagedean, mah ijem. Laras mun tah. Nyi ijem. Mang Ewon. Mohon. Nya. Mohon. Jadi kumaha di dieu? Moal buntu kalakuan intennya apa? Moal buntu kalakuan galegaan, jalan teh keur nu iman mah. Nya. Mohon. Tuh, jadi dunya teh gambaran Akhirat. tuh. Udah akurnya jeung dulur jeung teh. Marukana. Ayeuna nyambung Laras. kana pertarosan pun bojo. Mohon kumaha tah? Nyi ijem. Kumaha tadi teh? Ieu cenah Kang Cepot ieu cenah-cenahnya. Abi teh nguping ti batur cenah. Nya lawangna sawarga teh nutup cenah, tapi muka eta teu kaharti eta kumaha cenah Mang Ewon? Sobi we taroskeun sakantenan da urang. Lawang sargat Lawang sawarga teh muka tapi nya muka tapi nutup.
leres. Itu teh can ngarti era Alhamdulillah pun bojo ayeuna mah kapungkur menaroskeun teh keur pasang. Pasang nomor ayeuna menaroskeun dina bag-bagan agama. Ya Allah ya Robbi, abdi ngadoa pun bojo parantos jugi ka kitu. Nuhun Nyi Ijem. Tos eling ayeuna mah da. Cemuhun. Ya unggah poe dielingan wae ku akang. Oh syukur. Jadi nyerep kana batin abdi teh Kang. Cemuhun. Ayeuna mah ngabodor lagi ngirahan. Ulah sering teling jeung kira. Jadi pertarosan Nyi Ijem teh lawang sawarga teh muka tapi nutu. Tak eta oge kumaha di dieu mah Ijem. Jadi di ditu teh kumaha di dieu. Margi aya kateranganana cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatan. Ari eta amal jeung perbuatanana teh di dunya. Da di akhirat mah sagala amal-amalan parantos ditutup. Tuh. Nya. Jadi seperti urang contohan supados kahartos pisannya. Nah cenah muka tapi nutup teu kahartos pisan ieu teh. Urang contohannya Ma Ijem teh ti Karawang bade ka Bandung. Ka Bandung, Kak. Nya. Ka Asep Sunandar. Nya. Tah. Jadi dek nagih. Mun, ieu teu boga utang. Rek lagi duit shooting dia baru Iya, teuli terus tah. Lain lagi ninjau. Nya. Mi Ijem teh teu mawa duit lengoh ti Karawang dek ka Bandung. Sedengkeun beus dihareup geus nyampak. Iya. Lawang pantok beus teh muka. Nya muka. Nya. Kulantaran Ma Ijem teu boga ongkos nutup Ma Ijem. Modekeun unggah mulanya kana mobil ieu nya. Tapi lawang pantok beus mah muka. Muka wae. Ngan Ma Ijem teu wani abus da Ma Ijem teu boga Ongkos. Oh. Tuh. Jadi kapak Muka tapi nutup. Nya. kalau gitu gak paksa lempar Kang dada garwa Kang mah gitu lah Iya. Iya, teu naon, teu Rasane wara tidak kapungkurna ieu teh tilas bodor. sumuhun da itu tempat mah kapungkurnya sasaranganna sareng Pak Ali Saban Abdi mah ibadah. ngajain Ayeuna ibadahnya kapungkur manehna tukang ngabodor, tukang ieu sakacumplang sakacampleng ngomongna atuh ayeuna mah sungutna teh urang arahkeun. Sae, Ulah bencang-benclung, ulah pika nyerian batur ngomongna. kantenan eta tah duh. Beusi anu kasinggung. sumuhun Tah anu seukeut alah batan pedang teh eta ucapan urang. sumuhun Teu jiga nonyok tapi nusuk kana ati batur. Teu nya seukeut alah batan pedang. Tuh. leres sahur kudu diukur sabda kudu diungang-ungang memang ngomong kudu gespok eta pangiteunya eta Pisan. Ini nyarapnya. Aduh. Jadi muka tapi nutup. Kartos. Seperti nu tadi teh ayeuna pantok beus teh muka. Nya kulantaran Ma Ijem teu naon-naon, teu aya ongkosna. Tapi tetep Ma Ijem teu bisa wani naik da puguh teu boga ongkos. Padahal lawang beus mah muka. Tah ayeuna dina agama ongkosna ka akhirat teh naon? Naon Kang sabika? Wangsu deui kanu tadi. Nya, wangsu deui kanu cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Jadi amalna nu hade, perbuatanana nu hade nya disingkat nama iman sareng takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta eta ongkosna teh mah ijem. Nya. Aya gaduh ongkos mah jok kalaca teh urang teh. lancar Sanajan panto beus nutup kulantaran urang boga ongkos dibukakeun ge buka. Nya. Laras Pasep, leres pisan Pausup, Leres. Kahartos. Hartos Ku ongkosnya kan. Ku ongkosnya kan. Tuh kitu. Mudah-mudahan oge. Abdi teh kalintang bingahna Muhun. gening dina riungan ieu teh bray rada nyaangan Ageng pisan hikmahnya. Jadi sadayana dalil-dalil dina agama teh sanes kange dipaseakeun. Tapi setiap dalil, setiap dawuhan pangeran nu aya dina kitab Al-Qur'an eta teh pidameleun diri masing-masing. Nya? Pidameleun diri masing-masing. Teu. laras dah iya tuh nya ieu teh salaras namanya da
obrolan mah dipanjangkeun panjang. Oh. Dipondokeun pondok. Nanging da ieu mah bilih janten kapanasaran kana isi hati abdi. Oh kan tenang. Angen-angen teh mah Asep. Sagala rupiah oge kedah aya buktina. Kayak sadap jalannya lah teman kamu malah da ieu betah keneh. Sarangnya mun urang sareng we. Sakantenana mulih mabari ngarona sis kamling urang teh nya. Supados pardu kasambut sudah karampah ya mah. Kapungkur mah kieu pasepnya pan dina zaman perjuangan mah kolot urang ti hot-hot ngarebut kemerdekaan negara. Sajengkal tanah ngabelaan ngorbankeun jiwa. Ngorbankeun jiwa. Tak ieu nama piraanan ngeusi kemerdekaan. Ngeusi kemerdekaan. Ieu tanah urang, lemah cai urang memule. Iya. Laras. Kamu ayeuna pemerintah urang nganyurkeun, iya kita itu untuk membangun negara dan bangsa kita. Iya. Coba urang partisipasi. Nya urang ngarojong karena pemaksudan eta pemerintahan urang. Da puguh geus jadi kewajiban urang. Komo ayeuna parantos aya manunggal. Sahak sareng sakawajiban. Kitu rupina. Laras dina obrolan ieu teh sakedik ageungna upami cek istilah legegna mah rupina informasi. Sumuhun. Janten urang teh kedah darsi sadar informasi. Sumuhun. Kedah naon teh? Darsi sadar informasi. Margi istilah ayeuna Darsi teh sadar informasi. dicari. Oh, sumuhun. Upami darhukum sadar hukum. Sadar hukum. Seperti sadar informasi teh rupi-rupi. Ku ayeuna ada apa ieu obrolan ieu margi urang teh pada nyiar luang, aya nyiar luang ti pada urang, aya nyiar luang tina daluang, aya nyiar luang tina haleuang. Tah ayeuna tina ngeunaan ieu sadar informasi boh tina maca koran, boh tina obrolan. Tah ayeuna mah aya hiji deui abdi teh. Pertarosan. Sae. Ieu nu sok ngajantenkeun permasalahan teh, boh di suklakna, boh di siklukna, boh di kampung, boh di kota. Perkawis ieu meuleum menyan. Nuhun. Tak abdi teh bade ngalarang ka kolot abdi tuani. Da abdi teu gaduh argumentasi lamun cek legegna mah. Nanging abdi bade naroskeun sakantarana ka akang ieu mumpung tepar. Saya. Dupi meuleum menyan teh aya parentah dina agama Islam. Tanah teu. Nah kalau kau mujeng Dina agama Islam memang teu aya kedah meuleum menyan nya. Mohon. Mung dina agama Islam aya anu pihartoseunana kieu sakur nu pihadeun mah cokot we. Sakura nu pihadeun mah cokot. Tur pigawe. Leres. Ayeuna perkawis meuleum menyan, urang cokot hadena we margi ieu dunya teh teu leupas dina hade sareng goreng. Ulah dicanak awona atuh. Ulah dicanak segi negatifna. Pamilih teh nya. Nuhun. Pan aya pamilih. Pan urang teh manusia nu dimuliakeun. Muliana manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan. Jadi urang bantun saena. Supados ulah pasea. Tapi leres pisan. Salasna mah memang eta meuleum menyan teh asal tina adat agama Hindu. Wiwitanana itu nya eta ngonang-ngonang roh-roh lemes. Aya oge nu kangge ngonang roh-roh jahat. Eta carana teh kangge meuleum menyan. Padahal aya menyan mah teh da gumantung kana ati manusia masing-masing salasna. Menyan mah sakadar benda rupina. Sakadar benda syariat teh nya. Nanging ku agama Islam cenah naha ayeuna sok dibeuleum. Oh nya memang. Rupina kapungkur ieu teh aya sejarah para wali kapungkur dina nyebarkeun agama Islam teh sok ningali meuleum menyan. Ta para wali berjuangna kapungkur teh urang cokot teh meuleum menyan teh. Ngan dibejaan eta jelema lamun dek meuleum menyan ta ieu jajampeanana mimitina teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim nya. Mohon. Tuh berjuangna para wali teh. Ku ayana meuleum menyan manehna bisa daud. Dibeli hate heula pangaresepna heula digugu, disisipan ku eusi agama Islam. Eta luhungna wali teh rupina di dinya. Luhungna wali teh. Da eta kieu pasepnya ye. Kumaha saya sok. Di kampung sumuhun anu tos percaya kana agama Islam nya jeung anu percaya keneh kana meuleum menyan. Malahan parantos jadi adat nya. Ngabudaya parantos ngabudaya. Tak kurang teh ulah dipikang hewa. Nusok meuleum menyan teh. Nusok meuleum menyan teh. Keun da meuleum menyan mah eta mah meuleum bungku teh aya naon-naon teh mah. Meuleum teh. Nya guru mah arahkeun we hatena meureun nya. Jadi eta teh ngarahkeun hate. Coba ayeuna nu geus jadi adat mah dalam mun dek melak pare eueuh menyan da sok amek-amekan. Jauh kata ungud banyak. Jauh ka bismillah. Nya kadang-kadang pamajikanana dicarekan. Nah sia teh koplok
teu meuli menyan kapan sidik ieu teh geus jadi adat ti karuhun urang setiap melak pare teh sok meuli menyan heula pan teu taud kalah pasea coba lamun aya menyan mah jauh tiriking teh kana juru sawah nya jauh dibeuleuh menyan teh jauh auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nya tuh tanu pentingna mah eta taud jeung bismillah ayeuna rengse tahu sareng bismillah anu araya di dinya biasanya anak nogna biasanya anak dewegana eta syariat nya sanes ngonang jurig sanes ngonang nanaon teh alhamdulillah sana ayeuna ta urang anu teu percaya sawios nu penting mah taudna we sareng bismillah nya tuh jadi urang teh ulah dijajah teuing ku eta kajadian nya ulah memperuncing masalah menyana ulah urang cadak hikmahna urang basun hikmahna teh tuh aduh jadi cing aya hikmahna ieu obrolan teh nya kan tenan nah kitu berbunung jadi ngagem rai sumuhun tak kitu nu mawi dina rasan ieu urang obrolan ieu teh cing aya hikmahna amin tuh mudah-mudahan nya margi naon saayat sakalimah nya tina Al-Qur'an maupun tina hadis maknaan pikiran deui mana barangna ieu teh mana barangna ieu teh seperti taud mana barangna bismillah mana barangna supados karasa supados mangpaat nya supados nyalametkeun eta dunya akhirat eta kalimah teh da maksudna ge kitu nyaeta keur nyalametkeun manusia tina sagala rupa pasoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri sobar disebutna teu nya bantun hikmahna we ieu mah mawi urang dina agama Islam teu da cekcok lah isin da lain doma urang diararadu nya silih pacok da hayam silih pacok mah nu sok silih teungar doma ieu mau mun cekcok silih segag anu sok silih segag mah anjing nu mawi dina san dieu lamun urang gonggang tina agama wah kudu kieu sia ditampilin ku aing cing kari pencak kaki we jeung anjing kapinaon ampun dikamanakeun mulyana manusia teh nya bilih ka bujang ngungi teuing atuh ieu teh da pun bojo oge da parantos kucap kiceu pe tidak tadi da ngantuk ya salerusna kieu atuh nya janten ku ayeuna obrolan ieu atuh urang teh supados kacai jadi saleuwi kadarat jadi salongga wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam